Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atuh nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 43 nya. Ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Nya eta teh nyi euis rumenghap jiga nu kawawakeun nalangsa nempo nyi euis. Kitu Nyi Ecin harita teburung wae ngajawab pananya Nyi euis. Hae Mae ngayakeun perjanjian cenah nya jeung Mbah Barawad pikeun nguku tuyul cenah. Nanging nembe satahun langkung tuyul teh bet we ngadadak galak tur seueur panementana teh dikawit daging hayam atah 2 kilo 20 kilo unggal dinten teh kedah aya bae ari dititah ngaladuit hese tas meh unggal waktu kedah bae disusulan ku cemai teu meunang henteu teh nyi malah sanes mung ukur kitu tapi tuyul teh kantos cenah merkosa cemai pedah hoyong daging hayam anu teu kacumponan teh ya ambek jigana teh nya tuyul teh bari unggal nyusu sok bari we ngegel tapi ka susu cemai teh jadi sopak sabelah tur buruk cenah sapintas mah nya we panyawat anu disebutna teh ku dokter kanker kanker payudara padahal mah sanes tapi ece mae mah udurna gara-gara nyuku tuyul teh sieun abi teh cek Nyi Ecin ngajawab saujadna muringkak ngadenge mata kukurayeun pikeun Nyi Euis kabayang kumaha mun seug kajadian nimpa ka diri sorangan jeung teu nyangka bae bimae munjung ae teu sangka nya geuningan kitu jujutanna teh lanceuk nyai teh hampurannya ece karak nyaho nyai memang sakuduna ieu teh ce ulah kanyahoan ku jalma sejen tapi sebab ece hayang sobat abdi duaan kitu tah maksudna bari aya maksud teh bade ngajorag we ka Mbah Barod ku abdi dipaksa dibejakeun ka ece tapi sabalikna kumaha ece saterusna jadi teu ce ngajorag Mbah Barod teh Nyi Ecin neuteup antep ka Nyi Euis kituna. Nyi Euis unggek terus ngawalon. Oh nya atuh pasti nyai dangan duka teuing irah-irahna mah sabab euceut teh bingung ieu teh kudu ninggalkeun salaki kumaha nya mending urah dienggalkeun atuh geura-geura enggalkeun wae atuh ce tong diengkekeun deui ayeuna wae teras abdi milu ke Nyi Euis atuh nya hayu atuh Nyi Euis ngarenjag sabab Nyi Ecin ngomong hayang milu ece reuas nya abdi nyarios bade ngiring nyai mah teu boga pikiran hayang balitungan ka Mbah Barod teh hayang balitungan sing nyaah we ka diri sabab diri teh lebar atuh nyai masih keneh parawan bat kudu nyorang pibahayaeun kitu jaba ninggalkeun anu gering salakina eueuh batur jigana mah ambung tanggung jawab jeung nu ngurus cek Nyi Euis deui geus bisa nebak kana eusi
hate nyecin sabenerna. Sedangkan nyecin memang nya boga karep hayang balitungan kabah berod kituna tetarima lanceukna gering sedangkan salakina nyimae memang kabur kituna teh ngurus jeung tanggung jawab ngurus pamajikan nusok padahal salakina sarua kabaud kana urusan muja atawa munjung ku cara ngiku tuyul. Ae tos aya hareupeun deui ayeuna mah nya ce paling nungguan waktos lanceuk abdi nepi kana ugana tah teh. Ih ulah nyari ka kitu atuh angguran mah ieu dungakeun lanceuk nyai teh sing bisa pulih deui sabihara bihari deui pan sehat sasari kitu nyimae. Nyi euis gancang ngagebes sabab rada teu panuju ku sikep Nyi Ecin bangun pondok panghareupan kana cageurna nu jadi lanceuk. Ae mangga tuh ya atuh ce bilari atuh kaayaan cemae tuh kumaha kaayaana ayeuna tuh aduh pikawatireun cek Nyi Ecin ngawalon deui kituna. Enya ecege sakalian we hayang nempo lanceuk nyai teh atuh hayu tuh urang tempo mohon mangga ce uang tingali wae atunya ka kamarna geura cek Nyi Ecin jeung Nyi Euis kituna gancang maruru kamar tempat ngagolerna Nyi Mae. Nyi Mae mah awakna kotka geus ipis hampir kari kulit jeung tulang wungkul. Bari kaayaan kulitna sepak pias pipina kemong sapasang panona celong ari buah dadana mah kempes sabelah meh sakujur badana lumpuh teu bisa hudang acan ngomong ge hampir teu kadenge sedengkeun Nyi Mae tembong mencrong lalaunan kalawang kamar kituna sabab ceulina bisa ngadenge jeung panonna mah bisa keneh nempo nuker nempo najan geus rabun. Nyi Mae Ecin saha teh saha ieu mah Nyi Euis ce sumping teh hoyong ningal we kaayaan ece jawab Nyi Ecin samua semu dumareuda sorana kituna bari diuk dina bibir dipan tempat lanceukna ngagoler. Hehe syukur lis datang ka dieu kumaha sehat. Nyi Mae sanajan keur gering tapi bisa keneh seuri kituna atuh deg wae angeun Nyi Euis asa aya nu nunyel karasana mungguh seueul jeung peurih parat kana hate. Bener-bener ieu mah Nyi Mae geringna teh gara-gara si Barod kurang ajar matak hatena pakigilig pikeun ngajorag Bah Barod tuman ek menta patanggungjawaban ti manehna. Nya geus kitu mah Nyi Euis gancang nyampeurkeun deui barita harita bari dumareuda sorana. Mae alhamdulillah Mae kuring teh sehat kumaha Mae sehat. Nyi Mae kituna teh imut terus ngajawab ka Nyi Euis. Alhamdulillah sehat Euis ngan nya Is kabeneran aya ka dieu kuring teh hayang ngomong daria ieu teh ka Euis teh kamari keneh jawab Nyi Mae kituna teh nyekelan pigeulang leungeun Euis di barung jeung paneuteup. Sok atuh bade nyarios naon Mae bisi aya kahayang ku Euis bakal dicomponan atuh.
mi HP adik kuringnya euis mah arek kana ke Gunung Gede cek Nyimai kituna harita nembalan bari rutret adi jeung kasobatna nyaeta Nyi Euis mae geus nyaho kitu kuring arek ka Gunung Gede Nyimai ukur imut pokna hadita nyecin nembalan pananya Nyi Euis enya cemai teh apaleun ti abdi cek apaleun ti abdi ece bade ka Gunung Gede ngajorag ka Bahbarod tembal Nyi Ecin kituna rumahuh Nyi Euis narik napas panjang kituna bari pok ngomong deui oh kitu jeung memang bener deui kuring teh erek ka Gunung Gede hayang balitungan jeung Bahbarod lantaran geus ngancurkeun hirup lanceuk kuring nabe ka hanteuna pon kitu deui mae gering nya ku kituna teh pasti gara-gara si Berod memang ieu teh gara-gara si Berod kabeh memang tapi mun dibikeun deui ka diri sorangan mun dibalikeun deui ka diri sorang man tangtu bakal sadar saha nu leuwih salah tangtu urang-urang keneh ieu anu salah mah euis bongana geus ngalajur nafsu hayang hirup beunghar tina enteng kuring jeung Kang Rahmat teh sarua hayang beunghar ngan beungharna tina muja atuh geus capek usaha kaditu ka dieu ilaharna kawas batur sabab memang geus taya deui cara lantaran usaha normal mah geuningan bingung kudu kumaha hayang dagang modalna teu boga hayang gawe ka kota puguh teu boga pangalaman hayang kula-kuli di lembur sautak saeutik penghasilanana pan teu nyukupan tungtungna mah pikiraneun we jadi ruwet poek terus we nekad hayang muja kuring teh tapi dan nu kaalaman ku lanceuk kuring mah beda ieu teh mae aya leuwihna lanceuk kuring mah ieu teu apaleun ka salakina muja ka siluman buta anu daleka nyiksa kaluarga lanceuk kuring carana kejem deui alo kuring hiji-hijina geus jadi tumbal aya hiji deui ayeuna ngan tetep we eueuh laratanana deui mae anu mana teh ieu eueuh laratanana teh euis nya Asep alo kuring nu lalaki geuning panggedena manehna mah meureun hirup keneh sugan ngan duka di mana duka teuing ka mana tah teh eueuh laratanana budak teh unggal tempat geus dipapayan jauh nakeranan paribasa gunung-gunung geus dijugjug taya aya laratan antukna dipastikeun we meureun alo kuring teh maot sarta saterusna imah lanceuk kuring jadi angker mae ayeuna mah geueuman nepi aya nu tahlilan oge teu sanggup neruskeunana loba gangguan ieu itu ieu maluruh laratan Asep teh tadi teruskeun we saban lebeng taya bae gambaranana aduh jadi bingung mae euis enya mae kumaha mun bener euis rek ka Gunung Gede omatnya bari teangan laratan Kang Rahmat nu geus hianat ka kuring tur numpuhkeun tanggung jawabna ngukut tuyul ka kuring sapinuhna sedengkeun kabeh pan hasil tina muja kumanehna dibawa kabur sedengkeun tuyulna mah geus puas nyiksa kuring terus bae balik deui ka Gunung Gede jeung yeuh euis mun arek indit bawa ade kuringnya sakalian jadi jalan panuduh pikeun nepungan salaki kuring kalemburna oge panuduh jalan ka Gunung Gede euis pasti atuh kuring mah arek indit mae pasti tapi mun seug Nyi Ecin milu
kumaha kaayaan mae di dieu atuh? Eueuh nu ngurus apaan? Heh, bae kudu salempang euis. Aya bikokom atuh nu bakal maturan jeung ngurus kuring mah. Tapi Nyi Ecin mah pan arek kumaha ayeuna sikep? Ari kuring mah kumaha ce Ecin wae ah. Milu wae kumaha hadena nangkukeun sikep ceuk Nyi Euis kituna harita mere panibangan kadua sobatna. Abi mah bade ka Gunung Gede da. Sakalian we maluru Kang Rahmat. Nya sugan ayeuna mah tos aya we di lemburna. Bade dititah mulang ku abdi ka dieu karunya cemae atuh. Nya ari kitu mah hayu bae atuh Nyi. Jeung euceu wae nya urang ka Gunung Gede. Uang tuntaskeun perkara urang sewang-sewangan kalayan gawe babarengan kumaha. Iraha ce atuh mangkatna nya ka Gunung Gede teh. Tapi mun bisa malah long diengke-engke deui. Paling telat isuk pageto kumaha ce? Nya ece oge sarua. Hayang buru-buru ari indit mah. Nya hayu bae atuh isuk pageto urang miang deui nya. Loba deui obrolan sajena nu lumangsung di imahna Nyi Mae. Leuwihna ti eta Nyi Mae katut salakina pangna apal Gunung Gede. Aya dukun sakti lantaran memang dibejaan ku Juha. Nya dilebah dieu geus gara-gara Juha deui bae cukang lantaran Nyi Mae jeung Jang Rahmat munjung katuyul. Geus Juha di bae nu geus ngabalukarkeun hirup jalma nu kasasar ngadon sina ngagebrus kana jurang kanistaan. Sedengkeun unggal jalma sejen pikeun muja kasiluman teh geus pasti Juha palsu alias siluman balak kasadut nu geus gugur. Tapi sabalikna Juha asli wayahna kudu daek narima hukuman nu lumaku. Harita geus musyrik midua ka pangeran. Ajal dihakan ku siluman macan alatan kekejaman Mbah Barod. Kurang gancangkeun carita saenggeus cukup lila di imah Nyi Mae. Ayeuna dibaturan ku adina mangsa nyorang nasib. Jadi jalma teu wala kaya anu ku Nyi Mae dianggapna mangrupa hukuman. Pikeun nebus dosa kituna terus bae Nyi Euis pamitan sarta tepoho kituna ngeupelan duit 5 lambar 100 ribuan ka Nyi Ecin keur bakal Nyi Mae sapopoe. Nyi Euis geus muguhkeun sakali deui cenah pageto mah indit wae ka Gunung Gede. Nya kitu deui Nyi Ecin geus buleud hatena rek milu ka Gunung Gede. Yang geus ngarasa reueus jeung bagja mah boga sobat nu masih keneh bela sanajan kaayaan geus kitu terus teu ngajauhan ka babaturan nana. Nya satampina ka imah jangkos kasampak ngeur aya di imah. Kituna keriuk dina kursi ditepas da tadi mah jangkos teh indit wae ka pabrik. Kituna ngaroris ke tempat nu digarawe langsung wae jangkos nanya ka Nyi Euis nu karek anyar datang kituna. Di mana maneh teh Euis? Tumben imah teh kosong. Teu idin heula ka salaki kitu yeuh. Pamali kasalaki mah erek ka mana-mana. Kudu bebeja atuh indit-inditan teh yeuh. Ulah coleos-coleos kitu pamali. Cek jangkos kituna rada negor ka Nyi Euis. Sabab teu panyuju kana sikep pamajikanana.
teu bebeja heula. Ieu gambaran atawa mangrupa aturan rumah tangga. Nu jadi memang sakuduna kudu minta izin heula ka salaki mun indit-inditan teh. Mun arek da ari arek ka tempat kahadean mah atawa nempo kolot nu gering mah piraku ku salaki teu diizinan. Geus kitu mah nyeuis ngarasa salah ti imah tanpa minta izin heula. Indit ka salakina kagambar tina paromana kituna teh gek diuk dina kursi teh jauh ti salakina anu bari maca koran pok harita nyeuis nyarita hampura akangnya abi teh nembe mulih ti bumina Nyimae nempo kaayanana nu beki pikawatireun Kang. Oh nya atuh ari kitu mah bari Nyimae kumaha tah ayeuna kaayanana anggar wae kitu Nyai. Anggar wae kitu Kang. Nyimae teh taya perubahanana susuna teh Kang kempes sabelah abdi mah bawatir nemponakeun age Kang. Watir nempona ge lain ari cek akang mah heug atuh bawa ka rumah sakit ngarah puguh obatna karunya gering teh digagayong kitu teh. Ari akang pan geus 2 kali Kang dibawa ka rumah sakit. Apanan eta ge cenah panyakitna teh kanker Kang, kanker payudara. Oh kitu nya. Ngan eta we geuning salakina mah kadon kabur anehnya. Awewe gering kalakah kabur lalaki belegug bet ambrung-ambrungan teu tanggung jawab jeung embung ngurus pamajikan nu keur gering. Aya wae lalaki naon ngaranna teh nya Nyai. Cek jang engkos leungeunna ngarongkrong deui kana gelas di eusi cikopi terus kumanehna diregot. Tapi barang tel cikopi kana bibir jeung asup kana baham ngadadak rasana jadi beda jeung nu dina gelas keneh katembong robahna rupana jadi beureum getih. Bakating ku kaget jeung reuwas meureun jangkos gelas eusi cikopi dibalangkeun kana ubing prek wae gelas langsung peupeus cikopina bahe mancabura puguh nyeuis jadi ngaranjug kaget ningali pamolah salaki nu model kitu. Ari akang kunaon atuh Kang? Nah cikopi teh dibalang-balangkeun akang teh ambek ka euis ambek pedah teu idin heula tadi angkat ka bumina Kang kitu. Hampura euis lain kitu akang teh tadi ningali ke euis kira tuh cikopi bat jadi getih. Cek jang engkos bari ngareret ka Nyi Euis dibarung jeung nyengir angeuna mural hari nudi tetep ngadon kerung bari ngomong. Mana ari akang mana itu angger tuh cikopi manya jantan getih atuh ngalamun wae akang mah ngalamun. Cek Nyi Euis kerung deui nu ditangali ku dirina mah tetep cikopi kan kujang engkos naha bet disebut getih. Aneh bener-bener aneh Euis tadi mah jadi getih rasana oge hanyir Euis teu ngabohong akang mah teu ngabohong. Cek jang engkos jeung Nyi Euis bener-bener teu ngarti kaayaan harita. Nyi Euis bingung kitu deui salakina tapi teu loba carita deui. Ngingkid wae harita ka dapur nyokot sapu jeung elap sarta wadah sampah jang ngawadahan beling nu bieu peupeus. Nyi Euis galecok kituna ngomong sorangan. Moal kitunya ye tanda pedah aing arek ka Gunung Gede kitu
salaki aing menjadi ngalaman hal-hal anu aneh, tapi ketang aing mah percaya. Aing asa percaya terpercaya ieu teh. Salaki aing kopina jadi getih. Jika nama salaki aing teh bener. Bener-bener ngambek ke aing. Pedah indit di imah bebeja ka manehna. Ceuk euis kitu nyangkana tetep jangkos ambek ka manehna. Sadar nepi kadinya nya euis jadi mikir mun engke dirina indit ka gunung gede meureunnan kudu bebeja ka salaki ngan kapaksa cenah moal ngabohong moal bebeja kapaksa bakal ngabohong moal bebeja nu sabenerna mah ngan sabalikna jang engkos satu tas ngarandapan cikopi jadi getih teh aya deui nalika keur dahar jol katingali sangu jadi bilatung jangkos lumpat ke kamar cai terus utah untung teu dibantingkeun piring. Nyois tengarti kaayaan salakina da eta sangu teh disebut bilatung padahal nyois sorangan teu ningali aya bilatung. Akang teu aya bilatung Kang ieu mah sangu atuh sangu ningali ceuk nyois kituna melong ka salakina ngarasa heran jeung salempang sok salakina kumaha onam. Euis da akang teh waras keneh ieu teh waras keneh tinggal itu sangu teh jige bilatung mana Kang mana aya ge waktosna seep. Muhun cenanya waktosna kabujeng seep insyaallah enji atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-44 nya mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak tur nuhun.